Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya. Ki Kampak akan stand up komedi dengan logat Sunda ya. Di dia Ki Kampak rek carita nyaeta judul nama lamun disebutkeun mah balik moal ngiriman moal. Geningan bisa kitu Ki. Tong aneh. Aya lalaki rekan Ki Kampak arana Jamil nya. Tah ieu si Jamil boga awewe teh budak keneh umur kanu 17 tahun mimiti mah keur kawin. Ditinggalkeun nepikeun ka 18 tahun. Kanu 3 tahunnya nambah deui kontrak. Salakina teh nepikeun ka 10 tahun. Awewe eta pamajikanna ditinggalkeun nyampe 10 tahun. Ableng-ablengan kabar naon aduh lila aing ngomongna di Riyadh cenah nya. Ngomongna di Riyadh eta kabar naon otomatis si awewe dilema tanpa kejelasan yang jelas. Nya maklum awewe boga kabogoh deui di dieu ge nya hahadean jeung baturnya gitu. Eta mah si salakina teh bener-bener poho dari ditu teh sing horeng teh menurut informasi jeung tetangga-tetanggana sok nanyakeun teh boga deui awewe kawin deui di ditu teh. Jadi poho we kan di dieu mah nepikeun ka boga budak eta teh di Saudi teh di ditu teh. Nepi ka boga budak deui poho we ka dieu mah. Aya kabar kabur teh ningan nu teu jelas. Ai begitu datang ka dieu awewena ge salingkuh. Da geus 10 tahun beureunan ateul wajar. Boga penyakit ateul mah nya manusia we da boga nafsu. Salingkuh. Ai begitu salingkuh teh manehna nek teu narima rada adag udug. Adag udug da awewe aing geulis cenah mun. Nepikeun ka direbut batur amuk-amukan teu palaruguh. Ai teh lah diupahan ku ajengan sing sabarnya. Ayeuna kieu cu da ucu kan di ditu lila 10 tahun meureun awewe ge sarua cenah. Ngadadago komo deui eueuh kabar. Manehna di dinya ngagukuk ceurik narimakeun si awewena teh salingkuh sering ka hotel jeung nu loba duit. Ujung-ujungna mah naon hasil di Saudi teh nu 10 tahun teh dikirimkeun dibawakeun kabeh eta ka awewe teh dibikeunan caritana mah kitu nya nyungkun ai awewe mah nya ditarima we cuman rumah tanggana nepikeun ka engeusan tah di dieu madaratna mangkat ka Saudi teh lamun teu cerai heula. Mentak ge lamun jelema anu ngarti mah ka Saudi teh sok ngeusan heula. Tangke balik kawin deui. Jadi di ditu nek kitu nek kieu jeung batur ge mending we da geus cerai heula eta mah tah eta lamun nu ngarti. Lolobana mah teu ngarti ieu mah malah ablang-ablangan 10 tahun di Saudi bebas hirup. Ujung kaburan, kawin, nepi ka boga budak nu diimah dipopohokeun. Ai nu diimah popohokeun salingkuh jeung batur amuk-amukan tah eta kacida salahna kacida burungna. Oke cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.